Sirawing Nitis. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa, kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Romansilan ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yat R, pangreka jeung panyeup sora Udi Gibran, dibaturan Kukang Awe, teknik jeung editing garapan Nopan Cahya Lagawa, dibaturan Kukang Ence, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Urang tinggalkeun heula kaayaan Ayu Manganti jeung Mbah Johar anu keur lumampah nuju ka Guha Legok Panamping. Caturkeun di tempat sejen. Si topeng mayit di tempat padumukanana narima kadatangan Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum. Sanggeusna ngabageakeun kadatangan eta jalma anu ayeuna geus ngabdikeun diri ka manehna, si topeng mayit langsung harita tumanya. Naon ilaing balik teh ngali gincing geningan, apanan dewek geus ngajelaskeun ka si laing duaan kudu mawa wanoja anu ngaran Laras Anting. Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum silih teuteup, dua nana memang kudu geus siap dirina, di mana si topeng mayit ngambek ulah rek wani nembal atawa loba alasan lamun teu hayang cilaka ku leungeunna si topeng mayit. Ningali Sanca Dawuk jeung Dewi Angrum masih keneh caricing tacan aya nu waniun cumarita. Si topeng mayit beuki panasaran hatena, kadenge manehna nyarita deui. Lain kala kating halulang tepuk udel, gancang nyarita jelaskeun ka dewek. Naon kalakah balik ngali gincing? Hayo jelaskeun. Dewi Angrum akhirna mah anu harita maksakeun pikeun ngajelaskeun. Salaras nama kieu pangarsa, Laras Anting tos dibawa ku Kang Sanca salaku babandan, malah tos pada disanggakeun ka dieu. Nanging tetela di setengahing jalan aya gangguan anu ngajadikeun gagal naon anu dilakukan ku dari abdi duaan. Gagal? Kunaon gagalna ha? Coba bejakeun ka dewek saha anu geus coba-coba nyieun gangguan nepikeun ka bisa gagalna pamaksudan urang. Saha? Prayogika uning aku salira pangarsa. Panghalang utama nama memang lain ti jalma jore-jore pangartina pangarsa. Malah kawilang jalma anu ngarasa me dipikawano ku sakabeh jago nu makalangan di dunya kajawaraan. Pontong make jeung loba bulat beulit nyaritana. Coba bejakeun ka dewe, saha jelema anu geus wani ngagagalkeun pamaksudan urang teh?
Hayo jelaskeun. Dewi Angrum geus teu asa-asa deui terus ngabejakeun ngeunaan kajadian anu karandapan ku maranehna duaan. Mimiti panggih Ejeng Rasanti anak Nasirawing anu bareng Ejeng Jajaka ngaran Wiguna murid Nasirawing. Anu saterusna pipilueun kana urusan maranehna anu keur mawa laras anting anu meunang ngalumpuhkeun nepi ka akhirna dertarung Ijen Jajaten. Kabehanana dijelaskeun ku Dewi Angrum. Si Topeng Mayit ngabandungan pinuh perhatian kana guaran caritaan Dewi Angrum. Telila Dewi Angrum mungkas guaran caritaanana. Tah, kitu rupina pangarsa. Jadi panghalang utama anu ngagagalkeun kana pamaksudan teh aya dari kajaba ti Sirawing. Abdi duaan sareng Kang Sanca terus terang memang moal mampu upami kedah ngungkulan ilmu Nasirawing mah. Sanca dawuh kadenge harita milu ngarojong caritaan Dewi Angrum. Jadi cinek nama Sirawing anu bakal jadi gangguan teh. Nu matak eta jelema mun bisa mah kudu buru-buru ditumpes. Manehna bakal terus jadi panghalang kana tinakan urang dina mangsa nu bakal datang. Upama teu buru-buru dibasmi, wah tetep bakal jadi panghalang. Si Topeng Mayit katingali dina waktu harita unggut-unggutan ngabagikeun paneutepna ka Sanca dawuh Ejeng Dewi Angrum. Telila kadenge manehna nyarita. Dewek mimiti makalangan luntat di tempat numpi diri ngayakinkeun ilmu. Sabenerna geus minengadenge ngaran Sirawing. Malah geus lila dewek nyidem rasa penasaran hayang bisa panggih sarta ngajajal ajen pangartina Sirawing. Ngadenge caritaan si Topeng Mayit saperti kitu, Dewi Angrum asa diberean jalan pikeun nyarita deui. Kepanasaran salira pangarsa. Memang cukup alasan pangarsa. Sabab pikeun sementara waktu dina waktu ayeuna jago-jago anu makalangan di dunia kajawaraan boga anggapan yen jago anu paling punjul elmuna taya deui kajaba ti Sirawing. Sedangkan pikeun diri abdi kitu deui Kang Sanca dawuh. Upama dibandingkeun sareng salira Sirawing teu naonan. Ngan ieu kanyataan teh memang kudu bisa dibuktikan yen salira langkung punjul batan Sirawing. Kitu teh pangarsa. Sanca dawuh milu ngarojong deui bae kana caritaan Dewi Angrum. Memang kitu Ki Guru. Urang kudu ngabuktikeun utamana mah kajago-jago di dunia kajawaraan kudu pada nyaho yen Sirawing geus eueuh hartina ngaranna kudu geus pupus tina lambaran dunia kajawaraan. Anu kudu manggung ayeuna mah taya deui kajaba ti si Topeng Mayit. Kitu tah Ki Guru. Memang bener. Geus waktuna Sirawing kudu eureun makalangan di dunia kajawaraan. Kudu dieureunkeun eta jelema tina kahirupanana. Sabenerna dewek geus lila ieu teh nyidem kahayang rek nangtang Ijen Jajaten sacara jago sajati ka Sirawing. Komo ayeuna maneh nawani ngagagalkeun kana karep Ejeng kahayang dewek. Sedangkan si laras anting ku dewek bakal dibedakeun tibatan jeung wanoja-wanoja anu sejenna. Dewi Angrum netep ka si Topeng Mayit bari terus tumanya lantaran ngarasa penasaran. Nah bakal dibedakeun kumaha kitu kaayaan laras anting teh pangarsa? Si laras anting ku dewek moal dijadikeun korban keur kasampurnaan ilmu dewek deuleu. Tapi rek dijadikeun pibatureun hirup dina harti pamajikan. Manehna kudu bisa kapebili ku dewek keur batur hirup. Sarta anu bakal ngawulaan dewek lahir ejeng batin ka harti Dewi. Oh, kitu pangarsa. Nya kahartos atuh upami kitu mah. Ngan eta da gara-gara Sirawing atuh da jadi gagal kieu teh. Dalam mun seug mampu mah ngungkulan Sirawing moal dugikeun ka ngaranapan sapertos kieu pangarsa. Sanca dawuh unggut-unggutan kadenge manehna nyarita deui. Waduh,
Mun kitu mah si Laras Anting kudu bisa dibawa engke mah. Heungan ieu duh panghalang nate, panghalang utamanya tanah si Rawing kudu buru-buru disingkirkeun heula ieu maki guru. Lamun teu buru-buru disingkirkeun, wah bahaya. Si Topeng Mayit terus terang ngarasahan jeluk ejeng kuciwa anu lain di kieuna ku gagalna Sanca Dawuk mawa Laras Anting. Tapi sanggeusna dijelaskeun gagalna teh lantaran gara-gara bantrok kakuatan jeung si Rawing, manehna jadi ngarti. Kadenge si Topeng Mayit harita nyarita deui. Ku dewek memang geus bisa kaukur ajen pangarti maneh duaan. Sanajan maju bebarengan moal mampu pikeun nyelehkeun si Rawing. Eta jelema memang teu bisa dianggap enteng pangartina. Iwalti dewek anu bakal mampu ngabinasakeun si Rawing. Dewi Angrum tembong dina waktu harita imut. Suka pisan hatena upama diparengkeun ningali atawa nyaksian si Rawing ajal binasa ku leungeunna si Topeng Mayit. Naon anu dijelaskeun ku pangarsa henteu salah. Iwalti salira anu bakal mampu merenan si Rawing. Sabab di dunia kajawaraan dina waktu ayeuna moal aya tandingan kajabati salira. Bener gitu Dewi. Nu matak beak ayeuna mah kasabaran dewe. Ku ayeuna kitu maneh duaan kudu ngalaksanakeun pancen masing-masing deuleu. Maneh Sanca Dawuk init kalemburna si Rawing. Bejakeun ku dewek ditangtang ijen jajaten kitunya di Tegal Rucuk, mangrupa tempat tegalan anu pinuh ku rucuk. Hartina tatangkalan anu carucukan, tur ngandung racun anu ngabahayakeun upama nembus kana kulit. Di alas Tegal Rucuk, tempat pikeun nguji ilmu si Rawing. Eta pancen kudu dilaksanakeun ku ilaing nyatana nepikeun panangtang ka si Rawing. Kaharti Sanca Dawuk. Sanca Dawuk tembong dina waktu harita ungeuk bari terus ngajawab. Beres Ki Guru, beres. Kula bakal datang ka lemurna si Rawing sarta nepikeun panangtang ti Ki Guru ka si Rawing supaya datang dina waktuna ka Tegal Rucuk. Ngan nah si Rawing geus nyahueun ka eta tempat. Pikeun jalma saperti si Rawing anu geus lila makalangan di dunia kajawaraan tang tu geus teu ngarasa asing deui ka eta tempat deuleu euy Sanca Dawuk. Manehna pasti nyahueun. Terus ayeuna maneh Dewi. Aya pancen deui anu kudu dilaksanakeun ku maneh ulah nepikeun ka gagal. Dewi Angrum netep ka si Topeng Mayit terus tumanya. Nah pancen naon kitu anu kudu dilaksanakeun ku abdi teh pangarsa? Mangga jelaskeun. Ku maneh datangan deui ka imahna si Juragan Gandara bapana si Laras Anting. Pentas si Laras Anting dibikeun syukur, lamun teu dibikeun paksa. Ingetkeun, si Laras Anting ulah nepikeun ka cacat. Sabab sakumaha anu diomongkeun tadi ku dewek si Laras Anting lain rek dijadikeun korban, tapi dijieun pamajikan ku dewek. Kumaha kaharti ku maneh Dewi? Dewi Angrum ungeuk bari terus ngajawab. Pancen bakal dilaksanakeun sakumaha mistina. Mangga pangarsa, abdi bakal ngalaksanakeun. Jadi Laras Anting kudu bisa kabawanya najan kumaha bae carana. Bener gitu Dewi. Si Laras Anting kudu ngaulaan dewek deuleu. Sabab lain ukur maneh hungkul duaan deuleu butuh ku batur hirup teh. Dewek oge penting deuleu soal eta mah. Kadenge harita Dewi Angrum anu nyarita deui ditujukeun ka si Topeng Mayit. Jadi iraha abdi kudu ngalaksanakeun pancen teh pangarsa. Dina waktu iraha abdi kudu miang. Dina poe ieu keneh deuleu. Jadi dina poe ieu keneh maneh duaan kudu arinit deui pikeun ngalaksanakeun pancen masing-masing. Sanca Dawuk nepungan si Rawing pikeun nepikeun panangtang ti dewek sedengkeun Dewi Angrum
kudu mawasi laras anting datangan langsung ke imahna. Ingetkeun, dewek teu hayang aya deui kagagalan. Kumaha bae carana, ilaing duaan kudu bisa ejeng lancar dina ngalaksanakeun ieu parentah ti dewek. Sanca dawuh, unggut-unggutan neuteup antep ka si topeng mayit teu lila terus nyarita. Pancen pasti bakal dilaksanakeun sakumaha mistina Ki Guru. Sabab upama geus hasil ngalaksanakeun pancen hiji kabagjaan pikeun diri kula tangtuna oge Ki Guru. Dewi Angrum oge kadenge harita nyarita deui. Abdi oge nya kitu pangarsa. Bakal ngalaksanakeun tindakan sakumaha mistina sarta nepikeun ka hasilna. Tah, ilaing oge sarua henteu kudu micin waktu anu teu puguhnya, sanca. Dina poe ieu keneh si laing init ka lemurna si Rawing tepikeun panangtang ti dewek. Kitu di antarana pancen anu kudu dilaksanakeun ku Sanca Dawuk ejeng Dewi Angrum, luyu ejeng parentahna si topeng mayit. Geus teu bisa leureuh heula atawa nyebutkeun capek Sanca Dawuk ejeng Dewi Angrum dina waktu harita. Sabab maranehna duaan memang geus kudu init deui dina poe eta keneh ngalaksanakeun pancena masing-masing pancen ti si topeng mayit. Undur ti hareupeun si topeng mayit mah babarengan. Ngan sanggeusna di tengah lampah anu keur disorang. Duanana kapaksa kudu papisah sabab tujuan anu memang beda-beda. Sanca Dawuk neuteup ka Dewi Angrum bari terus nyarita. Dewi, wayahna ieu di dieu urang kudu papisah. Sabab lampah anu bakal disorang memang teu satujuan. Wayahna kitu urang pada ngalaksanakeun pancen masing-masingnya sing nepikeun ka hasil taya halangan itu jeung ieu. Dewi Angrum ungeuk bari terus nyarita. Aya anu suka jeung sugema kana hate jeung diri abdi Kang Sanca. Ku ayana si topeng mayit anu hayang buru-buru ijen jajaten ngalawan si Rawing pikeun ngabuktikeun kadunya kajawaraan. Yen anu paling punjul elmuna dina waktu ayeuna taya deui kajaba ti si topeng mayit. Artina dina waktu anu moal deui urang bakal nyaksian sakaratna si Rawing bisa binasa ku leungeun si topeng mayit. Eta anu suka kana hate abdi mah Kang. Memang bener Dewi. Dalasanajan akang oge sarua asa kaubaran nyeri hate teh upama bisa nyaksian kojorna si Rawing ku si topeng mayit. Malah akang boga kayakinan eta kajadian teh bakal jadi kenyataan lantaran akang geus nguji kesorangan kehebatan elmuna si topeng mayit. Numata, naon anu bakal dilakukan ku urang dina waktu ayeuna? Ulah nepikeun kagagal Kang. Tadi oge, lamun ku abdi teu buru-buru dijelaskeun mah, bisa-bisa si topeng mayit nyalakeun ka urang duaan Kang. Oh, nya bener Dewi, nya. Ngan akang boga kayakinan naon anu bakal dilakukan ku urang duaan dina waktu ayeuna moal make kudu henteu lancar. Sabab akang oge memang lain rek tarung ngalawanan si Rawing. Tapi ngan ukur nepikeun panangtang ti pamimpin urang nyatana si topeng mayit. Kitu deui Dewi, datang ka lemburna juragan Gandara ngan ukur jelema-jelema biasa. Jadi teu kudu make jeung susah dina maksakeun karep ejeng pamaksudan. Heueuh upamana teh mah kudu ku jalan kasar dina mawalaras anting. Malah urusan akang tangtu leuwih ti heula beresna. Jadi angkang engke bakal nyusul Dewi ka lemburna si laras anting. Ku cara kitu beres pan. Dewi Angrum imut bari jeung ungeuk terus nyarita. Nya, bereslah Kang Sanca. Nya nuhun be, lamun memang Kang Sanca engke terus nyusul ka abdi mah, ngarah leuwih regreg deui kana hatena oge. Tah, ayeuna mah wayahna urang papisah ieu Dewi.
Sok urang pada ngalaksanakeun pancen masing-masingnya. Kadieu akang tangkep heula. Sakedeung we sakedeung. Dewi Angrum dina waktu harita ngadilak tapi ejeng nyamperkeun dirangkul ku Sanca Dawuk bari jeung digalentoran beungeutna duanana papuket teu beda ti puyuh anu keur diadu. Sanggeusna ngarasa cukup silih cacapkeun rasa kasono. Akhirna duanana terus papisah gesan lumampah luyu ejeng tujuan masing-masing. Sanca Dawuk rek ka lemburna Sirawing sedengkeun Dewi Angrum rek ka lemburna Laras Anting. Sanca Dawuk waktu ngaliwat kalebah rubuhna Wiguna ningali kaayaan Wiguna anu ngabebengkang teu inget di bumi alam kabeunangan kuruntuyan Panarajang ayu manganti tea. Sanca Dawuk ngadeuketan kalebah Wiguna anu kapaehan. Manehna kahudang deui ingetanana ka eta jajaka anu babarengan ejeng Rasanti. Sanca Dawuk ngagarendeng ngomong sorangan. Nasi Wiguna aya di dieu. Bari dina kaayaan ngabebengkang teu inget di bumi alam geuningan ieu teh. Wah. Kunaon ieu murid Sirawingnya? Sanca Dawuk terus deku luhur taneuh gigireun Wiguna sarta bari mariksa kaayaan Wiguna salaku jago anu geus luhur tahapan ilmu silatna. Sanca Dawuk bisa ngarti kaayaan Wiguna anu anggota badana kabeunangan ku Panarajang lawan saking hebat-hebatna napikeun ka ngabebengkang kapaehan. Sanca Dawuk ungut-ungutan bari jeung ngomong sorangan. Waduh, ngan hebat ye lawanna si Wiguna. Panarajangna bener-bener ampuh. Najeng saha ye si Wiguna tarungna nya. Murid Sirawing kalakah ngagoler kieu. Ngerakeun ieu mah. Ye jelema ku aing bisa dimangpaatkeun ieu. Keun hayang nyaho. Rek disadarkeun ku aing. Sanca Dawuk terus nyadarkeun Wiguna anu keur kapaehan. Wiguna sadar tidak kapaehanana terus dihudangkeun sinadiu. Katingali Wiguna sumengir nahan kanyeri bari jeung dibarung ku paroman anu kaget ningali di dinya aya Sanca Dawuk. Sanca Dawuk neuteup antep ka Wiguna teu lila terus nyarita. Dewek tengah aja yo ngaliwat kalebah dia Wiguna. Tetela ilaing rubuh ngabebengkang dina kaayaan teu sadar lantaran kabeunangan ku Panarajang lawan. Geus tarung jeung saha si laing teh ha? Wiguna neuteup ka Sanca Dawuk ningali kana sikep ejeng ngadenge caritaan anu saperti kitu rada ngemplong hate Wiguna sabab Sanca Dawuk taya tanda-tanda anu rek ngalakukeun tindakan ka dirina. Kuring rubuh lantaran tarung jeung si Ayu Manganti. Si Ayu Manganti tetela ajen pangartina memang hebat. Sanca Dawuk tembong dina waktu harita seuri ngadenge Wiguna eleh jajaten ku Ayu Manganti. Ilaing memang eueuh hartina Wiguna guru ilmu ka Sirawing. Sabab Sirawing memang moal nurunkeun ilmu anu sakumaha mistina sarta ilaing sanajan nepikeun ka irha oge moal bisa jadi jago anu sabenerna. Mun ilaing hayang jadi jago anu bener-bener hebat ilmuna aya carana. Lain kalaka guru ilmu ka Sirawing. Nah kumaha carana kitu? Turutan tapak cabak dewek ayeuna deuleuh Wiguna. Sabab Sirawing mah sakedeung deui oge eureun jadi jelema. Maneh boroah bisa ngelehkeun si Ayu Manganti kang ngaranan guru ilmu ka Sirawing mah. Nepikeun ka irha oge moal bisa hayang jadi jago lamun si laing ku guru ka Sirawing mah euy. Nah tapak cabak kumaha kitu anu dilakukeun ku anjeun teh dina waktu ayeuna? Ngabaktikeun diri
jeung ngabdikeun diri ka si Topeng Mayit anu jadi guru jeung pamimpin dewek deuleu. Tah, ayeuna dewek pangna lumampah rek nepungan si Rawing. Pikeun nepikeun panangtang ti si Topeng Mayit anu ngajak ijen jajaten ka si Rawing di Tegal Rucu. Nya di eta tempat si Rawing bakal eureun jadi jelema. Wiguna anu keur nyandangan ka nyeri sarta kahanjeluan hate bet jadi katari ku caritaan Sancadawu. Memang kanyataan anu karandapan ku dirina jadi muridna si Rawing teh tetela eueuh hartina geningan. Buktina tarung jeung ayu manganti pangawak awewe kalakah tetep eleh jajaten. Wiguna kadenge harita nyarita deui. Lamun kuring hayang guru ilmu ka si Topeng Mayit, kumaha kitu carana? Gampang. Gampang carana mah cek dewek oge. Oh, gampang. Ngabdi jeung ngabaktikeun diri ka si Topeng Mayit anu bakal jadi jago pangawasa kahirupan di dunia kajawaraan. Matak. Engke sanggeusna si Rawing kojor ku si Topeng Mayit di dinya. Ngan aya hiji ngaran di dunia kajawaraan nyata si Topeng Mayit. Dewek boga kayakinan si Topeng Mayit jauh leuwih hebat tahapan ajen pangartina upama dibandingkeun jeung si Rawing. Sedengkeun ilaing guguru ka si Rawing, wah atuh meureunnan moal nepikeun ka jadi jago nu sabenerna, moal jadi jago pilih tanding. Moal bisa jadi jago, moal jadi kenyataan tah, hayang jadi jago ngora teh Wiguna. Wiguna narik napas panjang bari tungkul. Kadenge manehna harita nyarita deui lalaunan. Dipikir-pikir mah memang bener oge ilmu silat anu geus kacangking ku kuring ti si Rawing teh eueuh hartina. Ijen jajaten ngalawan si ayu manganti oge. Anu pangawak awewe kuring kalaka tetep eleh geningan. Ngalawanan sasaha oge moal aya dina kameunangan Wiguna. Sabab si Rawing tetep moal nurunkeun ilmu sakumaha mistina ka ilaing, koy. Ari lain ka kulawargana mah. Nu matak eueuh hartina ilaing guguru ka si Rawing. Jadi lamun kuring hayang guguru ka si Topeng Mayit, kumaha carana? Milu jeung dewek. Engke ditepungkeun ku dewek jeung si Topeng Mayit. Ngan dewek boga kayakinan ilaing pasti bakal ditarima ku si Topeng Mayit asal memang bener-bener rek ngabaktikeun diri ka manehanana. Cek dewek oge nu bakal ngawasa kahirupan di dunia kajawaraan moal aya deui. Oh, moal aya deui kajabat di si Topeng Mayit. Di mana engke ilaing. Oh, kitu deui dewek geus naon kitu teh geus narima ilmu silat di si Topeng Mayit. Rek nying hareupan lawan anu kumaha. Ulah boroning kakara si ayu manganti. Sanajan jago-jago anu geus moyan boga ngaran moal make kudu mampu ngalawan urang. Sedengkeun ayeuna ngalawanan bikang wae eleh rek kumah bisa jadi jago. Bener tuh. Wiguna tembong dina waktu harita ungeuk deui bari ngabenerkeun kana caritaan Sancadawu teu lila manehna terus nyarita deui. Memang bener Kang Sanca kanyataan anu karasa ku kuring tetela eueuh hartina guguru ka si Rawing bet jadi eueuh pisan harga ieu teh diri teh eleh jajaten ku awewe. Nu matak lamun bener ilaing hayang jadi jago anu tanpa tandingan. Milu sarta tuturkeun dewek Wiguna. Lainna naon dewek mah karunya we oy. Cek dewek oge longit sakedeung deui tah anu ngaran si Rawing teh ti ieu dunya kajawaraan. Wiguna nu memang masih keneh can loba pangalaman sarta keur ngaranapan kahanjeluan hate nyeri hate anu kadua kalian eleh jajaten ku ayu manganti jadi kahasut jeung kapangaruhan ku caritaan Sanca Bodas.
Kumaha? Oh, arek nuturkeun si lain ka dewek. Ieu mah mumpung diberi kesempatan we ku dewek. Oh, lain naon? Ngan dewek memang karujakeun ka si lain we guna. Nya lamun kitu mah Kang Sanca rek ngajajekeun ka kuring mah nya teu naon Kang. Kuring jadi katarik hate ieu teh hayang guru ilmu ka si Topeng Mayit lamun kitu mah. Tapi bener kitu Kang Sanca. Kang Sanca bisa ngajajaran Kang. Bisa. Pasti bisa wiguna. Si Topeng Mayit ngabutuhkeun jelema-jelema anu bener-bener bakal satia ngabakti ka dirina sapinuhna. Nu matak ilaing geus teu kudu bingung. Nya, teu kudu bingung-bingung deui kangaranan hayang jadi jago. Sabab jago mana wae oge moal aya anu leuwih hebat tibatan ti si Topeng Mayit. Oh, ari kudu mah ku dewek dicaritakeun. Elmu Ki Buyut Ireng teh geus kacangking ku dewek sakabehna deuleu. Tapi ngalawanan si Topeng Mayit, dewek ngan ukur sababar geplakan geus eleh. Bisa kabayangkeun kahebatan ilmu si Topeng Mayit, Pan. Wiguna tembong dina waktu harita ungut-ungutan. Jadi gilig hatena pikeun nurutkeun kana caritaan si Sanca Dawu. Leuwih hade ninggalkeun si Rawing anu jadi guruna, pindah guru ilmu ka si Topeng Mayit. Kadenge harita Wiguna nyarita deui. Kang Sanca, ayeuna teh rek ka mana ieu teh? Rek napungan si Rawing cek dewek oge Wiguna. Dewek rek nepikeun atawa ngabejakeun panangtang si Topeng Mayit keur si Rawing. Oh, supaya datang ka Tegal Rucu, tempat pikeun ngalakukeun ijen jajaten teh. Tapi si Rawing dina waktu ayeuna teh keur eueuh di tempat nu jelas keur aya kepentingan pribadi. Numpi diri nganduka teng di mana? Saraswati anu jadi pamajikan oge tengah bejaan ka kuring. Kitu ta Kang Sanca? Sanca Dawu ngahulang sakedeung. Netep kawiguna teu lila terus nyarita deui. Bener yeuh omongan ilaing teh Wiguna. Nyaan si Rawing keur eueuh di tempatna. Coba nyarita nu bener euy. Ulah coba-coba heureuh jeung dewek masih deuleu. Nyaan Kang, keur naon kuring make jeung ngabohong sagala rupa? Memang kitu kanyataanana Kang. Nyalamun eueuh si Rawing mah ku dewek krek ditepikeun ka anakna jeung pamajikanana. Sabab tangtuna oge akhirna mah meureunan engke bakal ditepikeun ku anak jeung pamajikanana ka jenisna nyatana ka si Rawing. Bener teu?